Namun kitu carana aing moal ngahulang moal ngahalangan mangsa bodoh sabab maneh geus boga bekal luar biasa. Nya agan ulah panasan we teh hirup teh gerak. Ieu meningali abdi kumaha kasawarga agan riweuh. Agan tenang jiwa. Abdi mah teu musingkeun. Teu nyanyanakan sanes koyong abdi ari ieu mah. Sugan abdi minta bantuan ka agan Teu pan. wajar namun abdi minta naon minta bekal atanapi surat pengantar ti raja mah sacuwir mah kudu abdi temen rakyat amarta. Nah meuni beda atuh geuning sareng tuang neraka itu membersih hatena nyahan ka abdi ari agama baju arek maehan naon itu maksudna yang mastikeun we lamun nek pastikeun ulah ngacam batur. Tanya we sih bener kuringan. Sok enak kumaha karepna. can mun kitu carana aing can dilawan ku sia lawan aing sabab sia kuat urang jogol jeung aing Teu kudu pakuat lu bagan capek. cekan lalas Bener anu gedean urang mah. Kawala Abdi leuleus aing leuleus kan? ieu Palai cager hayang sok geura minta. minta ka saha Ka Gusti nu kagungan. Da urang mah ulah nyengsar mentana. Lamun menta selain ti ka Allah musyrik ngaranna. cik pangeran minta cager kaula Kudu gorowokan dan ketorek Allah. kumaha carana Eta hate bersihkeunlah grape. Ulah aya muatan goreng kosongkeun jiwana bersihkeun hatena. Ikhlas ridho lillahi ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teu daya atau upaya angin ku kersa aman tenang. Sok ngajuritna hate menta. Tong geru menta. keur ngomong na teh aing Sok sing bagus. Dan nu kotor jeung nu bersih mah moal nyamuk. Nu bersih mah kudu jeung nu bersih deui. Ari ka Allah nyebut tu maha suci, ari hati agan kotor jeung moal nyamuk moal dicabah doana ge. Saeutik segede siki sasawi hate dengki kotor dolim ka batur moal dijabah komentarna. Lamun agan buka kalakuan dolim terus-terusan dolim kapapada ngupat simuan geulehan gemuhan agan lain nyemah ka Allah tapi agan sacara dia langsung geus nyemah ka iblis. Runayan iblis teh biadab hianat wiladah biadab kaituna agan mah manusia ulah kabur ku iblis. Agan mah urang mah kapan boga urang mah manusia boga ageman sidik tablek ka mana jeung patona sok gunakeun menta ka pangeran bersihkeun hate lain kok kuringnya lain pun kitu carana maneh geus jero ilmu teh jero ti badan aing 12 tahun di alas kami agak babat leuweung aing di gunung Rebabu neangan tirta pawitra nepi ka jogol jeung orai di tengah lautan urang keneh ilmu aing nya da ilmu mah kurang nu